Bisa bah. Wah, yang mobil sahabat? Nu bapak maneh sal? Namanya teh nyaho gitu. Anjir, nah bah. Heuh, ai maneh sal mana disimpan di dieu ge nu bapak maneh. Biar bapak maneh karek turun tuh ka imah. Aduh, kebenaran ieu mah aing. Ulin ieu mah ka wewe diinjem lah. Percaya we sih sal. Teh mobil saha teuing aing teh nyaho. Aja dong di dieu geus aya we mobil ieu. Pak, pinjam mobil Pak, ulin Pak. Hari dicokot tuh di kamar. Kunci nama? Oh, heeh tuh Pak. Nama liang kuncina euy. Nah, ieu mau liang kuncian ini. Aing. Pak, nah kumaha mobil teh liang kuncian gini? Nawo kunci liang kuncian kumaha maneh mah? Raku liang kuncian. Ya kira aku bapak heula. Ajarkeun lah yeuh. Teu bisa euy, uliangan. Pak. Nah, liangan kumaha apa isal kan ieu kan? Uliangan. Pan itu ada apa isal? Lain nu ieu, Pak, nu anyar. Anu anyar nu di mana? Nu di hareup. Hayeup nu mana sih teh? Itu duyap gerayap. Yap gerak. Nah, ieu mah mobil saha sia mah? Lah ieu mah nu obos. Mu kena bos dolikan aku mah. Pak cek mangjek panu bapak aku, Mak. Ih, sia mah percaya ka Mang Jack atuh. Ditipu ku Mang Jack sia mah. Anjing. Mang Jack nipu ka aing. Awas ya Mang Jack. Mang Jack dianggap sudah. Mana itu biru-biru? Gani tamaku bapak, mana emang pemilikan cilok we ya? Pemilikan cilok? Tuh, sabaraeun, Pak. Marebuan. Bapak kacengerat ta duitna. Bapak kacengerat sakedap. Bapak aing gede-gede meuli cilok, biasan budak. Mang, cilok 5.000-an campur. Siap. Bumbunan non baik. Atom caos aida we. Kecapan kita mah? Enggak. Cina si Isan teh ka mana ari ieu? Pangko aing kita meuli cilok ka mana sih kayaknya. Aing duitna aya ngagoler si baba di kita teh ada sepisan. Pulangan, Mang. Lagi sebenarnya duit. Ibu salembar-lembar nanti bapak urang. Oh nyat tuh. Nuhun, Mang. Oh sama-sama. Loh, kemananya? Kalau tuan Gimana yang enggak nah? Yuk, Pak, cilok. Maneh teu meuli Isan. Ento, Pak. Ieu pulangna yeuh. Nah iya duit saha Isan? Pan duit aing mah teu dibawa ku maneh teh ngagoler di ditu dina kompleksan. Ah, nah aing can mere duit ke tukang cilok. Hih, sia mah cek aing ge ini ditaku kolot teh mentong malawung teuing kahen. Dika dika tukang cilok. Ya, iya duitna ya, sia mah pohoan pisan atuh budak-budak. Aing tipu. Naon aku belum tanya. Aduh, aing teh hirup-hirup ya geus lihat duit. Kabeneran aya emang doyok. Kesila aing terang aja emang doyok euy. Naon nanya? Yuk. Udah sonten ya. Aing tutupnya. Tungguan sakedeung. Upasen. Aing Di mana, Mang Jack? Hah? Pas di mana? Ya yang kacai. Oh, aing geus bayang kieu. Daguan sakedeung ya. Hayang kieu. Heula bari si babanyo ya, wang tutup. Engke wang ulin ngaliwat. Ya. Tadi saya itu naon?
Katro, itu mah, uli. Itu. Di sini si Katro. Yo! Pasir! Yo! 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 Aku tengah. Yo, kamu yo! Cai! San, bapak rek aya perlu heula kalanda. Laguan heula warung tunggunya. Oh, Pak. Heeh. Laguan heula bapak rek, ieu heula aya perlu. Lain si Iksan ieu mah. Adina si Iksan. San. Bapak mana ke mana? Oh, Mang Jack, kerindit. Oh, kredit. Iya bayar hutang. San. Eta kan utang nu kamari geus dibayar, San. Tah ayeuna San. Ya, Mang Jack. Ngajuk deui rokok sabungkus. Alah, bisa nyari kan Bapak Uing Mang Jack. Moal, San. Da geus biasa. Eta geuning dibayar ku Mang Jack utang oge. Buru. Nyatu, kedong. Ya Mang Jack. Doh nyesanya. San. Aya nu meuli. Ayah Bah Jack bayar. Jih, nasi narieun euy idang Mang Jack bayar. Nya apa bayar, tapi jadi teh nganjuk deui rokok Samsu sabungkus. Jih, atuh aya kitu mah lain bayar, nganjuk deui sarua. Pak, duit leungit. Lagi di mana maneh? Di ditu tuh, meureun dibawa ku si Abah. Atulin penta ku maneh ka si abahna cicing we tugas budak pisan. Pan urang mutuani pasieun. Mana mau kawani sal? Jeung bapak kieu gerak ieu maneh. Hei, sing mana duit anak aing dicocokot geuning kunaon? Pak, ulah kitu nu budak. Duit Cicing. apaan? Duit naon? Duit anak aing rang-rang tadi dicokot cenah ku si abah. Duit naon? Aing mah teu masak. Sudah tuduh sia ka aing. Pandai. Mendeulkeun atuh ka kolot sia teh. Naon deui itu da? Teu masak. Lain si Abah eta. Ieu mah tadi meureun tah si Abah nu mulungan rongsok. Oh, sudah tuduh. Hayang jadi opak ku aing. Ah, mun teu karunya ku aing ah, geus ditenggelan meureun.